komunitas nu di Sumedang aya alhamdulillah. Tadi mah resep. Aduh, eta mah ngarasa bunga. Bunga naon di mana? Rek teh bunga kumaha ya sound system. Heeh, ceuing sing kita nu kerta sing baleudung. Asar Anu racun. nyeri hate aya mah anu nyeri hate. Anu nyeri hate aya nu koslet Lain nyeri hate, panas hate. Panas hate. Maksudna panas hatena kumaha? Heeh. Tarik hayang. Heeh. Tapi geus teu kuat teu. Tenaga teu kuat gitu. Meuli can datang duitna can cair. Proposal teh asup wae. Proposal asup wae. Teu nyira cairna eta teh. Era we mah. Era Mawa sound system di bagina sakit ditemen we di WC di ditu. hari manis teh. Make di WC nya kan wae dah urang teh saling ngahargaan da keur kemah da jeung dulur ieu. Tong ngarasa minder jang. Tong ngarasa minder. Udah era batur sing balolodung. Hanya kan wae sakeke uyuhan urang mah hirup cenah son sakieu tapi bisa hirup gitu. Tambah sukan beginikat gitu. Sharing aja kan geus senior. Tapi luar biasa kebersamaanan. Kebersamaan. Aduh, luar biasa ieu mah sas Mas. Oh bener. Kumaha gini eta kun kula ngumpang wilujeng gara ada. Wilujeng Aya nu sas. mana nyaho kakompakan sas? Hah? Aya nu keur ngagotongan dibantuan. Oh, silih gotong. Oh, aya nu keur masang kabel sini bantuan. Aya nu keur nyetel lagu, miluan nyetel lagu. Atuh rame. Oh, dicarek belah dieu, gur belah dieu. Dicarek belah ditu, gur belah dieu. Hese eureuna. Oh, bener. Jadi Tapi eta teh naon, Ci? ngarasa kumanya. Jadi menumpahkan Ka kesel. kesel Ka kesel bang mana mah aing hayang nipai itu ka tipani ke itu. Tipani ciritin tapi teu kitu anu. Dari jadi dulur mah eueuh nu luhur, eueuh nu anak bersama we lah. Jadi urang Ya, urang Kang Buyung laras gitu kan. 100.000 asal laras. Perlu urang ngawilujengkeun. Wilujeng tepung tahun bersas. Kanggo Salah kira asa ponok teuing lain. Oh, sih. Jajar lilin geus Jajar lilin tingkar eti. Alah, terus itu make musik geus eta. Ngitung hirup puh ditiup Alah. pas catatan dirampes imut jeung doa kawilujengan wilujeng tepung tahun sas mugia alpanjang abunjung wilujeng ulang tahun kanggo sas mugia alpanjang abunjung. Jadi mugia sasnya sing apa yang ngapunjung pesertana dina sagala rupana gotong Jadi royong. kebersamaan teh taramun kieu ibaratna Kang Manu keur mangung ya. Si Mas Danang keur nganggur ibaratna. Kang Manu teh eueuh pagawe si Mas Danang teh ngilu manggulan. Ngilu masakeun. Tapi sana Mas Danang keur mangung. Heeh. Lu anu pasea. Anu pas ngilu pasea teh. Mana ngawal untuk kadinya atuh. Bisa kuyup, bisa teh kuyup. Ya kuyup ya. Kang Andri, Model kieu we atuh nu. Kang Erwin. Basa ingat Eka nu ti Pajagan. Balik maung ti Jati Gede mobil teh mogok di Cimalaka. Pan we ngadodorong teh pingin ka Cilindri alhamdulillah. Dibere kabel. Teu nuhun-nuhun acan itu udah teh sareng mah. Saha eta saha? Si Eka si Polo dah aduh ampun. Si Polo, mana naon disebutnya si Polo? Si Polo. Lain si teh. Ganti nama. Naon geuningan? Wah, ampun. Oh, baheula mah keur zaman urang si Polo. Si Polo. Lain saya teh mah loba teuing gelarna ongkos eta mah. Keur di Jatiwangi jeung Erwin kitu. Ari penting Arjuna, ari balik jadi cepot. Saha? Si Eka teh. Ayo wes Eka tuh. Ekon. Hah? Maneh moal jadi kieu moal bisa di panggung dan nyekel calung. Nah. Boga guru teu. Guru wing. Aya jajat. Jajat mana jauh-jauh teh? Wado. Jajat apa jajat? C. Jalmina teh Jagung Ageng. Pak Guru Jajat teh C. Jalmina Jagung Ageng. Ari ana Aktif dina segala bidang. ari J na Jujur kalakuanana. ari A na Antusias di seni. ari T. Tapi teu merek aing. Mana di mana? Jajat mana? Sedaya mah teu nyaho. Jajat guru. Lu boga panggung rijing gini. Aya yeuna. Kawin sok mere komisi. Ayeuna aya us. Aya tadi mah ditu nyuput.
Bung anu gelo kawin teh nyebutan teh. Moal nyumput Kang Jajat mah. Tapi aya deui Kang Buyung dulu bi. Eta kok nu gelo karek buyung. Ah iya itu disiplin. Tah ieu kurang profesional. Hujan seteda ari organ kahujanan mah hancur atuh. Oh ada gitu namanya. Dah kitu jang jadi urang teh antusiasnya dina tahun 2 tahun anniversary cek urang mah ulah mah anniversary atulah urang Sumedang we saya tepung tahun milangkala we atuh urang Sunda we atuh anniversary mah bahasa deungeun euy Milangkala tadi jam milangkala lamun tepung urang tahun tutup buku cek bahasa urang nama Ah gitu aya Abuyung teh sebagai naon? Abuyung teh sebagai penasehat ari anjeunna mah disebut penasehat pantes do tapi penasehat segala rupa kahiji anjeunna mah tadina ramana tokoh seni pan urang butuh calung sok ka anjeunna benar tokoh seni enan rap ka Bujung jadi penasehat pas Iya. Can pokodinya aya di luhur panggung bisa nako calung lamun eueuh Pak Koko Abuyung Pak Haji Koko moal bisa nyalung can pugu bisa. benar Mana kan bisa nako ku Pak Haji Koko. mana ge moal bisa ngomong tarik lamun eueuh son sia son saha baheula anu mimiti lahir di Sumedang sok sanu apal Hah? sok sanu apal Sumedang can anu apaleun son saha baheula Uing baheula teh Sok. tahun 80 inget nya son Amor Morina. nah Kang ari kudu didongengkeun mimiti aya son teh ti Amor hok mekanik teh nu dijingjing teh geuning ai mik teh dua we Kayak mekanik berapa eho eho mik teh dibungkus ke sepuluh tangan geuning inget keneh mah tah terus didinya dincak di Mangii Bahii Abian ka dieu teh kitu rapi Kang Dian senior wah Mana dia? nganak eta mah nganak son teh halus alhamdulillah dongeng sekang tulang tadi abdi keur leutik cenah sekolah lanjut teh son Kang Dian di alun-alun Cimalaka si Kang Tulang nyaho mana Kang Tulang ada lain tulang taleh lain Kang Irwan Tulang nusok jinan box speaker kesulitan tulang jano ada Wah, Kang Tulang mah tuh luar biasa profesionalna wae. Mantep. mantap cacakan alanyarnya dia untuk eles lain begitu senior TTL tadi ke Kang Dian mah tenang we batur Tele yang buru sebenarnya. Wartos teh buru. Dah manggung kamari teh nyamat heula di Mandalana. Kalau kok wacana dia kita jadi kumaha kangen we ayeuna maksudna urang teh kan di Sumedang teh paguyuban teh geus wah segala ayanya segala aya pas kures udah teh bade kaul calung sabaraha lagu ke dilanjutkeun ka ti Pami naon ya Pami aya Pami bade Kang Nanu di Amor oge ngawilujengkeun ka SAS bade masihan kagegelan ka non anggota SAS. Anggota SAS. Atur nuhun pisan abdi ngawakilan peserta SAS, anggota SAS. Atur nuhun pisan. Tong kita putri meta. Pabalik meta. Kapan ieu mau? Jang enak parinuan Kang Erwin sok. Tinggalikeun karpet nugu wah. Parinuan Kang Erwin papasan sok. Mana? Tak bikeun ka saha? Tingali. Di grup Amor sok. Iya. Pasien kenangan. Lumayan Bukalah heula we ieu mah. paranti mangung, dah paranti. Kagelegelan ieu produk Amor. Produk Kang Ujang Amor. Jadi sim kuring teh sadidinten sanesna kolan we awi beureun. Aya ngademelan karpet gitu. Siapa sok ngaputan nu kieu? Saboneka. Oh. Waduh. Wey, gaya. Dibalik. Ah, ya di luhur. Dibalik sih teh. La ilaha illallah. Tah, kali kau di halangan atuh berarti. Kumaha korek nembok. Oh, sah. Maneh. Ya teh keur kasaha kana nu. Saha wae nu alus milik. Ya teh maksudna rek di uni kumaha? Diundi ka peserta nu pameran ieu ngiring expo. Oh. Saha wae moal dipilihan moal. Murni ke kusaha wae dikocokna. Beda deui. Naon? Ieu SAS. Sas. SB aya dia tukang pesenan. Beda deui. Pesenan SB sabaraha? mah pesen Pesen sabaraha ya mun pesen. Mun pesen sabaraha? Antara cash jeung kiri diet saja. Tadi mah kiri diet tanpa kartu keluarga ya mah, tanpa KTP. Ieu mah jang kasas.
kasas 300.000. Iya mah gratis ya mah. Ya gratis ya mah. Lamun anggota Saswade pesen 300.000. 300.000. Kumaha bisa murah deui teu? 300.000, 50.000 jang cas, kawing 250. Bisa teh lamun 400. Tah lamun 400 Bisa kumaha? mah. Kemana 200, kasa 100, kawing 100. Kan wing promosina teh. Banyak kumaha we carana mah atuh. Kudu kitu. Banyak kudu kitu jelema mah ngaka tuh. Kreatif mana Kreatif, ayo apaan kamari kreatif umum aing teh. Bari teu gaji. Aduh, ya. Seperti di uni ya, pada uni ya nama. Tos calungnya, sina lalajar calung lah. Jadi buru nih lalajar calung. Lain anu ari ceuk nu meunang teh aing mah daripada dipake manggung malebar geus pake HS. Oke, segitu. Alah, aing. Erwin hayangeun. Hah? Aya nu Cenah bieu ngarewas teh. aya nu meunang wing ini. Jam wing ya. Oh, nu nyaho. Nyaho Tower XL di Sumedang. Tower XL. Kan. Wah, jangkung. Wah, Kang Erwin bogaeun. Terus Tower. terus Tuh sound systemna jangkung mal kecang. wah, usaha euy. Jelema security we kabeh di dinya di kabeh. Nangan sinyal. Di sakana tower. Di sakana Tower. Aduh. Nya resep kana mah. Tapi wing lamun hajat tak we da. Tapi lamun ieu mah ibaratna wing hajat. Erek konang sas kabeh son dipasang meunang. Beunang. Teu naon. Tapi mau dibayar urang oge. Heeh. Terus sudi. Ayeuna teh sudi aing balik. Ayeuna teh balik deui. Ku padanang ya sin. Wing geus ngobrol pisan jeung Kang SB. Oh gitu. Jadi Kang SB tanggung jawabna. Lain. Lain gitu. Partisipasi. Ya oke lah. Ieu mah sambil ngantos di pami urang atur kenala runtuyan laguan di Nawada Calung.